ngajanggol eta mah sampingan. Oh, jadi halal? Ya halal. Oh, udah sampingan. Sampingan itu sarung. Kan urang teh sok. Luas. Puas. Aing mah Mana masuk pindah apa tuh da orang rek ieu? Tita tadi jadi dia. Ari mana mah saking sirik ka urang. Aing kudu sirik-sirik naon ka sia. Mana mah tiba heula kitu panasan jelmana. Jang naon aing kudu sirik. Yo dengekeun Sarti dengekeun nya. Aing teh teu kudu. Sudah ya dengekeun. Tah beungeut sia nya eujeng ieu jeung tihang ya deuleuh ka dieu. Tah jeung tihang nya beungeut sia eujeng tihang sarua. Alusan eta goblok. Ngomong sok bener sih. Kudu siri ka janggol teu hayang. Bisa yang hayang naon sok, mana yang ya, naon. sia teh tobat geus kolot, beungeut geus ramijud, geus bararautan. Tobat naon paramek apa rokol. Obat. Obat. Ya. Eta mah nu kitu mah. Obatnya. Ini body seksi abah. Seksi teu kaop sia mah ningali lalaki kos kitu. Ih, dasar beungeut kanyuteun sia mah nu kos. Tong ngomong kanyut ah. Ieu, nya naon deui atuh sok da kanyut mah teu kasar. Ih, nya lamun hayang lemas kanyutna hampelas ku sia. Sorry ya. Bahasa Sunda itu enggak level gitu. Aku biasa bahasa Indonesia gitu. Bahasa Indonesia tibang lelebok jeung teri bagja oge. Ih, aing meuni kuateun. Jeung oncom goblok. Tuh, ngomong jeung oncom, ngomong hayang bahasa bahasa. Apa sih? Bahasa Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ih, amit-amit teh ngana. Ih, cantik aku cantik ya. Cantik lebah manana sia cantik. Sirik goblok sirik. Ih, aing kudu sirik kana kos kitu. Ih, amit-amit teh hayang. Sirik cenah kana kos kieu. Nah, cantik kan akunya, ah. Tah. Tong digeroan teh aya pamajikanana. Yang urang mah buka kasalaktina lain ka pamajikanna. Itu hidang sia mah tanu karawas hidung. Ayo. Sia kumaha sih jadi pelakor. Ayo sok tong dicekelan sok. Tong dicekelan. Ngaya, sama ngaya. Nu nyekelan. Nih sok-sokan make kacamatan. Kacamata. Kacamatan hidung kos kitu, beungeut hidung, kacamatan hidung. Ya orang teh lamun berjemur teh sok make krim teh. Hah? Pakai krim. Krim naon? Krim anu di pantai. Lotion. Ameh naon? Wow. Can apaleun katakan ningali urang sok ka itu sok ke Bali nya. Di Bali eta di pinggir pantai loba kos kitu make lotion urang nurutan we. Sia mah Bali nage bakan liyo paling oge aing nyaho. Bali mah ya pantai kuteu. Kuteung teuingeun beneran. Sia mah. Duh, tapi penasaran euy. Si Ece jeung itu tuh jeung si Carti urang masih sieun pacakar-cakar we aing mah euy. Duh, ampun ting urang teh lah ka dieu ah. Gelut mah nya. Tapi wow kenapa? Tah, nya cu urang ge tah. Tuh kan cu urang ge nya. Hop. Cicing mah urusan. Kunaon ka jadi duh aing euy. Panasan jelmana ningali urang beunghar loba duit. Maaf senongton kudu panas ka jelema kos kieu. Ih, mending asa teu satai kuku aing acan. Ih, urang. Kumaha ieu permisa aduh aing mah euy. Bisa nyanyi segala-gala aing mah bisa. Sia mah tiba heula ge aing sakola nurutan sakola. Aing ngaji nurutan ngaji, aing nyanyi nurutan nyanyi. Kumaha nya ieu duh misalkeun nya. Ya, up. Bayar dong aku sendal dia. Sekolah. Up. Goblok, hop. Tong diladenan sama pan ieu mah urusan awewe. Bayar dong sendal dia. Naon situ sia teh kantong. Ih, meni.
punten ini mah masalah aku. Kalau aku kok gitu punggung. Coba cakar atau cakar-cakar. Aku kan cantikan aku daripada dia. Ih, Ah ingat. sok Teu cek sia apaleun. gelisan saya aing tah jeung tangkurak carti. Lain cantik. Naon? Orang sate ngaran teh. Pan carti. Cantik gitu. Carti. Duh. Nyangges. Cak, geuning eta balik di Saudi teh jadi lupa ingatan gitu nya ngaran sorangan. Oke, cek aing Lupa ge. ingatan. Jadi orang terdidik itu teh loba nu manggil, "Oi, artis dan tara manggil nama." Ya, Oi, artis cantik. Nah, tuh. Manggilnya si cantik. Cantik-cantik lebah manana liang irung siakos gitu para retot pugu ge. Ya, mana matara ningali dina eta teh atuh dah. Dina naon? Ye, nges. Ye. Ya dina tento. Nges. Isi sernet. Dengekeun ya nges enak mah ya nya daripada pasarea ya nya tidinya kan boga bakat ya ece boga bakat ece hiji dia boga Angkri bakat. mah moal menang mah. Ye, moal enak mah. Iya tah jelema ieu tah. Ye. Teu sombong jadi jelema bener, teu Di sombong. bawah heula tah. Ye. Tang polisi ya sok. Nang mana we sombong Ayo mana? yang polisina. Sok sia. Nek nu mana? Nek babinsa? Ah, nek itu teh anu hiji deui itu anu itu. Masalah Ya. Urang apa? Sok nek nu mana sia ayo. Tah sok sia maneh. Sok. Mana mentong panasan jadi jelema teh. Geus sila geus ya. Geus Aya enak mah. mana nu nurutan urang bisa nyanyi ngilu nyanyi. Tah, enak mah ya nya. Bisa nyanyi. Kumaha lamun lomba nyanyi. Jeung jelema nu kieu lomba nyanyi jeung jelema. Ye. Tah katingali teh tah. Naon. Tah harideung tah. Turuk mana mah Kumaha lamun lomba nyanyi engke ieu nya pemirsa anu nilai. Lamun misalkan panglobana nu ngaran Pan bisa Cerom lah. Engke misalkan berarti Cerom nu meunang, lamun misalkan ce ieu lamun misalkan lomba komentar nu alus berarti ieu nu meunang. Kumaha? Aku mah udah ini apa sih udah feeling, makanya dia kalah sama aku. Aku sih orangnya nggak sombong. Cobaan heula, cobaan. Tah sia ngomongna jeung Butuh. aya tikotok kan. Terima kasih tikotok. Mani asap paham sih ya. Hirup sia ge pahang ah. Nih aing. Geus kumaha sok enak kumaha sok Sok kumaha. atuh rek minta nyanyi naon? Sok. Sok yo, aya mah keur usum nyanyi teh nu loba request teh. Naon sih ceu? Buleud. Kali baru bener. lain ada kecil lain. Kasih digaji ku aing. Kameramen mana? Sok ngeledek. Pemaning batur. Kumaha. Nah, aku. Moal ge bisaeun ya tibang lagu buleud mah. Coba batangan. Tah kitu bari jadi bari. Tah. Emang udah deketan. Geus sok enak mah. Kumaha daek teu tang-tangan daek teu. Namun orang nyanyi langsung orang keluar bahasa. Jor wae bahasa naon? Panik gak? Ya panik lah masa enggak. Ya? Pasti mana panik. Panik meni. Kalau saya nyanyi pasti kena mental dia. Kena mental. Ya iya. Geus sok buktikeun Tos sok loba omon, sia sok nyanyi we heula brah. Sok, kae sok. Kayak lagu naon? Lagu buleud. Buleud. Tadi buleud. Urang ieu kan unu ieu. Tadi buleud cenah cek sisau. Buleud. Ini dari napas heula tuh. Sok. Soalnya nari Sok angkot lah, jauh ya. teuing. Urang langsung karek we nya. Sok. We mana mah teu bisa nah. Urang teu yakin. Geus eleh we mana mah eleh. Sok heula. Geus, pokoknya mah cantikan aku, beungharan aku, ngeunah kene aku yang nyanyi. Sok heula sok buktikeun. Wani teu nyanyi buleud. Wih wani. Sok. Kumaha teh pertama teh? Sana naon ge geus Lo nanyakeun. penting lagu pop mah teh. Saha nu? Jangan diajarkan jebolan akademi. Akademi nu teu lolos teh lain. Akademi Allah tuh ngenaheun. Ya orang nyanyi bulat ya. Sok. Sa. Nada kemana? Dari dinya dina as. Saha nuridongan ditumpahkan kutiluan buopatan komo ku genepangan. Ieu naheun meureun.
Aing. Aing kalau aduh sarwa burung lah emang euy, dipikir-pikir mah. Iya. Belum tahu. Iya belum tahu dia. Seba ece sok ece lah. Sia-sia aku kerja sampai ke negeri orang. Sok ece coba sok. Sok kamu gimana soalnya? Sok ke penonton nu ningalikeun anak nu menilai. Sok. Tengedah. Can. Makanya dia tarik napas aing. Baru tadi orang gitu. Nanya gitu katanya. Tengedah. Can. Tengenaheun. Hayu atuh buru aing mah. Saha anu ridho eta diduakeun, ditilukeun. Tong. Hate kapanasan awak katirisan. Balas. Tuluyin. Nah, tuluyin. Ya Allah. Hayu atuh. Tebecus mah yang ngomong we tebecus. Aing mah. Becus orang mah inget we tadinya. Hayu atuh. Aing banyak mata deh. Bisaeun meureun mantap kitu oge. Oh. Sebarang. Sok. Abi rela pangasrah ape ngagugulung kasusah hate geus karancang teka ubaran. Lanjut. Menit ieu abdi pami. Ya sok mangga. Assalamualaikum. Sing hati-hati di jalan. Teu lucu ganti laguna teu bisaeun tah. Ganti sok anu. Aya lagu nu bisa kabeh. Sok. Sombong pisan jadi jalan. Urang mah teh sombong da ieu Fakta teh sia nyaho teu. Nyaho. Pakcoy jeung tahu. Nyaho urang mah. Ayo, Dek. Sok lagu naon deui, Yong? Aing teu ngeunaheun mah pokona mah. Tong di dieu wani mah, di tukang sok jeung aing ayo. Emang gua berani? Ye. Sok di tukang. Tuturkan. Oh, oke. Siapa takut? Sok. Woi, muter-muter itu mah. Iya ngaranna teh penganiayaan, Don. Sok yuk di dieu. Sok wani mah. Sok ayo. Sok lagu naon deui, Yong? Sok lah. Lagu ieu teh lagu Tarling, bisa teh Tarling. Tarling. Wong Jawa kayak kita ke wong Jawa. Karena lagu Tarling. Ya kita ke wong Jawa. Justru mah Paulus Jawa Barat. Ya heuh sih. Cuman kan orang bahasa Jawa. Kudu teuing sia ngarti. Sok sia lagu naon? Ya sih pengen lagu apa? Anya jor teuing aing mah teu hayang nyaho sok. We sia ka lagu naon? Aing mah teu hayang. Lagu naon? Pengen lagu apa? Tarling teh Tarling. Tarling. Aing tarling sia tardan. Nyaho teh Tarling ya. Tarling teh naon? Tarik keliling. Salah naon? Tarling suling. Oh, soalnya tarik keliling. Tardan tah. Naon? Gitar jeung anjing edan. Sok aing kecil ong tibang tarling mah. Sok si kacau. Manu kepudang teroreng ulune kuning sing diadang-adang beli bisa ketemu maning aku bayang-bayang Dulu. impi Kuprak. Ih, nanaon atuh nih sing kucuprak gitu aing mah. Pan keur viral eta teh. Ding dang dang. Kupraku. Ye. Kalau kayak gituan. Oh, dia tadi kena. Lanjut. Tong lagu eta. Sok balikan deui. Lagu naon? Eta nu ting dang dang tung. Ting ta ding tu da ding. Yamet kudasi. Kuprak. Mang Yamet marakedasi. Pales. Jametku ini. Sok. Lagu naon? Sok lagu nu bieu manu kepudang. Entong lagu kepudang. Teu bisaeun cek Eta mah lagu nang geus lila. Cek aing oge teu Lagu nang bisaeun. poho. Yo. Ning sor wiwitan bendara Rero teh. kita wong loro memadu cinta. Urang ngeun. Sok tuluikeun. Saling. Apa dah? Eleh tah. Teu bisaeun. Ah, iya,
pembelaan dirinya. Lain teu bisa eta pan laguna kan geus lila teh yang jadi poho. Seia sekata. Tah kitu. Seieu sekata. Tong lagu eta nu anyar-anyar. Iya, Ih, heset tuh banget jadul tuh, Cek. Oh, Ieu lagu. ya banget mah jadul. jadul tuh eta mah. Ieu nu lagu jadul lah urang mah ayeuna laguna ge. Sok nu kumaha? Lagu eta nanti. Lagu nu jaluk imbu. Aduh poho geuning lagu Jawa teh. Ah, kecewa. Lain lagunya. Oh, Ngupai janji nang apa sirah tega. yo di mana-mana ge sirah mah mun teu lieur, nyut-nyutan. Sirah. Maneh cek Jawa nama sirah. Ah, lieur, amun sirah mah mun teu lieur nyut-nyutan. Maneh sirah teh maneh. Heuh, kan ka aing nanya ke sirah teh kadang mun lieur, mun teu lieur sirah mah nyut-nyutan. Lain sirah eta mah sirah pakai H. Ieu mah sirah. Kumaha sirah? Sirah tega. Balas Cek, balas Cek. Ulang ngenteni balik sing luar negeri. Sia mah kayak nada sorana tuh nada sora awewe atuh, sia kan awewe. Kang ngupai janji nang apa sirah tega. Ya sirah mah mun teu lieur nyut-nyutan leng-lengan paling oge mah nya aya sirah Ada tega. mana rek ngajakan gelut aku kumaha sirah. Eta mah sirah. Aing angger wae pasarea wae teh kumaha euy. Aduh. Nya ari ngomong teu bisa mah nya teu bisa we atuh, tong Lain teu bisa sagala-gala. aing mah mung pamer, urang mah jelema teu sombong. Cek, kasih orang kareng nggak Cek. Naon? Oh, kok geus di Arabnya, duit loba cenah soek. Kumaha aing? Wah, ketinggal fashion. Aing passion sih kos kitu. Ya, ieu mah lain icalan nah hungkul nu soek. Naon? Kana ge soek. Aing coba. Aing Abu-abunya. hidung. Aing Poek. Aing Cek. Kameramannya pernah baheula pernah. Pernah naon? Yai. Jeung saha? Mantan. Bohong Cek, gosip. Wah, sakit. Iya, oh. Ya. Teu sangka, oh. Ya, cerik percaya ka saka urang apa ka jurig? Hai, aing percaya halo aing percaya ka sana dia mah musrik. Katakan kita mah sebenarnya ngebelan urang, cuma dia mah profesi doang. Formalitas. Yeah. Aslinya mah ngebela ye. Ya. Urang balik. Tong tarik tinggal tuh. Bebe. Bohong Cek, bohong bener contoh Cek. Asli Cek urang. Ki kanu kieu. Aduh, aing Cek. Kawas naon cik jelema kos kieu? Ya. Pas tunggul makam. Urang bohong ye. Urang moal apal barang mana. Barang naon? Barang manehna? Aing mah nyaho memes jaga aing heula nu nyaho. Maksudnya pun urang apal urang ge sama. Yo, si Epeng bercabang. Bercabang. Kumaha maksudnya itu kalau jadi kala ngarampung urang kieu. Ya, siapa Ya. kitu mah rek ngadukeun aing ong ari kitu kira-kirana sia. teu. Pro ka jelema kos kieu mah aing teu suka ong. Ieu mah. Aslina urang mani diriungkeun di desa. Diriungkeun jeung saha we ngariungna. Nya loba babinsa. Ye. Geus kasihan deui we. Ayo, sok ayeuna kumaha sok ayeuna. Pokona mah yo, ke tingali we dina komenanana alusan si alusan aing. Ya Juga- alasan aku. alusan aku Mah belum tahu, aku jebolan akademi. Ari Ece jebolan mana? Hah? Cek jebolan mana, Cek? Aing jebolan mah tuh, aing jebolan mede. Aing. Yang geus sangkeun hayang nyaong ke nu di komenan heuh. Engke mana nu alusna tah. Kumaha ke pemirsa komen ke di dieu saha nu alus. Ece eta saha Ece teh? Ece eta saha teh? Si Carti. Heeh, tah Ece Carti atau Ece Rombla nya. Sok ke di komen di eta dihandap ke di dinya tah. Mainnya coba ka dieu ong ka dieu. Naon dina. Mainnya ayo awewe. Tuh. Ya, Cak. Can sempet mini. Sudah hutan rimba. Aing sieun bawa penghunina di jero.
Ya pan request mana cenah. Dadan tong botak teh cenah sing loba buluna. Cek mana? Hah, tersangka. Ye, aing aduh kadet ka urang kieu henteu urang. Eta masalah si Acu ge langganan baheula. Si Acu mana? Acu mana? Acu. Si Samen? Si Samen? Heeh. Duh, teu nyangka. Tersangka Si Samen. Langganan. Ya. Sok mayar sabaraha si Samen. Ya pan ceritana pan si Rina teh kan manggung. Si Rina teh manggung pamajikan si Acu. Pemajikan Acu. Dia pasti Samen pamajikanna. Urang dijemput ke mana na? Api-apina urang diajakan konten. Oh. Terus. Urang diperkosa. Kumaha ngeunah henteu? Wah, banget gitu. Aing teu nyangka. Mang Samen bener Mang Samen parah, Cek. Cek kirim Cek bilang Cek ka ieu Cek ka penonton Cek Samen Cek. Samen teu sangka ampun Samen maneh beuki ieu ka. Urang Parah. Katulang taleng sia beuki nu kos kieu. Aduh, Aing. Samen aing mah. urang mantakan teu bisa itu teh gara-gara Samen awal. Lama hitut teh. Aing. Si Samen gara-gara. Tah urang perawan ka eta. Oh baheula teh. Kan ayeuna mah geus boga mobilnya. Heeh. Eta teh urang nu modalan. Oh eta Wah. teh. Nyawa tuh urang duit nanti mana? Di mana? Ngajual ginjal. Aduh aing Samen parah Samen. Samen teu sangka beuki ka nu kieu. Katulang rusuk baso. Aing. Yang geus lah urang rek mangkat teh nya. Ka mana sih teh? Ieu perkara aing can anggeus ya. Aing lieur Aya jarum ibu. Hah? Sakit. blebok. Urang. Yuk mangkat. Mah bener. Ku aing pan di panitia eta naong. Saya teu nyaho nya. Nyolok we. Goblok sih cuma nya jahil bisa ke batur teh.